Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Dongko aja. Nah gitu. Dongko. Abah, goyang terus. Mangga wilujeng sumping wilujeng patepang deui sareng ka Tuan Takur ka ditu lah ka dieu atuh jalan. Aduh, Tuan Takur. Ayo Mas keonnya, mudah-mudahan seperti Aceh. Aceh. Nahi. Aturan baraya sadayana alhamdulillahnya. Tersangka geninganan sugan teh moal nyampe ka studio bakul kejo tanya Tuan Takur ai angkat nama ti Indiana mah sareng nya jeung Mister Hapur kan teh menawi meureun pepalingpang itu dan malah eureun tuh da di luhur aya lampu merah eureun cekurang tarabas polisi ieu henteu maklum perjalananna kumaha tebihnya jadi sigana di jalan teh meureun anjeunna mah da seueur pena di luhur kan loba awang sieun ku awang meureunan waduh buat nambleg lain da anu nyuhunkeun tanda tangan pa nyuhunkeun foto anu nyuhunkeun baju giliran nek burai datang beda we kos film India lagi katewak penjahatna datang polisina penyelamat kaberangan. Damang Tuan Takur. Alhamdulillah damang. Syukur atuh sibuk naon ayeuna teh Tuan Takur teh nya. Abdi alhamdulillah. Di wilujeng da di perjalanan teh da banjir da tebih parantos ieu macet. Ngangge naon ka dieu teh Tuan Takur teh nya? Ngangge ieu nanti kapal make kapal ya nama kayak helikopter mun Tuan Takur namanya da pribadi atuh anjeunna mah mohon biasa di jero Tuan Takur numpaknya tekedah dari di luhur di lu kelecen. Aduh tengan sugan manuk lain anjeunna mah gaduh kapal nyarira Tuan Takur rumahnya seur artos anjeunna mah da bintang Bollywood parantos lain naik daun deui anjeunna mah nya naik tower naik towerna ditaekan hari syuting masih dibayar ku dirham apa masih dibayar ku beas dulu. Nah, kapungkur gitu, da di ditu ge sami da anu sistemna ekonomina kakurangan. Oh, yes. Iya, nehi. Wah. Jadi naon we eta mah dibayar meureun kitu nya. Anu penting manehna mengekspresikan hobi sebagai seorang bintang film tangtosna nya. Mohon. Ai istri teu dicandak. Istri mohon tadi teh da pamitan heula cenah. Oh pamitan nuju ai halangan. Oh kabebeng paling beda sih begitu asup ke bega-bega wae nya kan antap teh tadi gurumut kureungit teh tadi kebon we dolbon aduh tinggal. Oh iya teh Amita Bacang. Ayo sugan teh Amita Bacang. Amita Bacang, amit. Iya, mohon atur nuhun kangge Tuan Takur nya. Tapi bakal lemahi meureunnan. Alhamdulillah mahi. Tadi da dongkap bade ieu teh ka dieu teh da anu masihan itu. Sahur nama masihan ieu nanti sepan cau goreng cau kira bakal di jalan cenah Tuan Takur Besing puri beuteung gitu. Syukur ieu cenah ieu kangge sarerea.
gitu kasohor Tuan Takur teh itu daananya sahanu teu apal atuh ka Tuan Takur. Kadang-kadang sok aya namanya bacang. Atau da manehna mah ada ai loba nu pena masok kos kitu Mister. Sok loba nu mekelan lamun indit keluar ti lawang panto imahna teh begitu lol ka jalan teh langsung. Ar kitu ungkur ari Tuan Takur mah ari urang mah bacang teh jerona teh geuningan make naon teh oncom ngeuna. Ieu mah teh hobieun baca make oncom mah. Make naon cenah. Bacang jerona mah anjing edan mungkin. Juga teh jerona koleci kuring mah. Tepati apal tah anjing edan teh anu kumaha teh nya. Wah di ini mah di dia doang ya. Bacang jerona anjing edan. Aya di dia mah. Engkona ge mah ngartieun ti India mah dia ada keder ngasukeun anak cenah. Jadi aing ngeusian saeutik nah aku naon pas eta jadi pinu. Keder pan main ge. Itu. Pasti ini pakai hodam nih. Ya angger kene pangabeuki. Da pangabeuki naon cenah Tuan? Pangabeuki. Udut kopi. Udut. Berarti geus ieu meureun geus rubah pangabeuki teh. Rubah lama hilet keket lain. Keket jeung engkuk. Da di ditu mah teu aya namina hilet keket. Teu aya. Teu aya. Naon cenah di ditu mun ceuk urangna hilet keket di India naon cenah kos kitu teh? Di ditu mah paling ge kekeletek. Kekeletek. Sugan teh si jerete gue. Aduh, teuingan. Duit aya kene eueuh. Duit aya alhamdulillah. Urang geus eueuh piraka balik leumpang mah ka India. Eta. Apa di parantos ditransfer ke manajer Bakul Kejo. Mohon ini alhamdulillah untuk Tuan Takur Semanggar, ini untuk Mister Hapur. Geus dipasihan guguring eta Samanggar. Hatur nuhun. Eta ge geus karolot panjang. Bayar gua kalapa kolot bintang tamuna ya. Aduh sainganan aturan Kang Eueuh channel oge wilujeng wenginya Badaya Panjid oge manawi parantos gabung ya tamu di India. Tuan Takur parantos nyondong sareng kulawarga bawaan kabeh geuningnya. Ka ucing-ucing itu. Hapunten. Ucing naon eta teh? Ucing tuh kalau di sininya ucing, kalau di Indianya gogog. Kirain meong cingkuk cingger. Cingkuk cingger. Ucing ngaringkuk di sisi pagar. Mangga ku Tuan Takur tapi ngageter. Ini tema masih berdekatan rumahnya sama Mister itu Hapur kan. Jarakna di bangsa 3 rumah lah. 3 rumah. Mohon ieu mah profesina Tuan Takur kanu taneuh. Jual beli taneuh. Ari Mister Hapur kan saudagar sama. Gitu. Iya, palingan waktu saya ke rumah Tuan Takur itu ada istrinya, katanya tidak ada. Tuan Takurnya lagi mengider tanah. Ya, lagi keliling. Ditanggung. Dia mah ditanggung. Cuman tukang abu gosok. Iya, bisa. Biasa dijengkal gitunya. Kehandapna sarua meureun diukur. Ya diukur. Bener kudu profesional barang jual teh. Tanah di sini. Kira-kira di sini ada tanah yang dijual enggak? Oh, ada. Saya kebetulan mau menjual tanah yang di depan rumah. Iya. Saya sade cakar hayam. Saya sade Korean hayam. Kalau hayam itu apa namanya kalau? Hayam itu piak. Oh, piak. Iya, kalau di India mah piak. Piak. Aca. Apiak aca. Tah gitu mentak kudu sering nanti sama Kang Tarmad PL lah ya Tuan Takur nanti kursus bahasa Sunda biar nanti Tuan Takur itu menyicing di sini bisa berngobrol sama lainnya begitu.
Jangan sampai angguk-angguk. Hidup di Indonesia di sini ya, hidup di Jakarta paling enak. Enak di sini mah. Olahraga dapat duit. Percaya tuh. Olahraga. Ngegayuh beca. Olahraga, duit menang. Sugan teh lari cepat, sprint, tas ngajambret. Itu kalau jambret bahasanya apa kalau? Kalau di India itu ketek. Oh, ketek. Iya, ketek. Ketek berat. Oh iya, ketek berat. Ketek berat. Ketek berat ya. Iya, ketek berat. Nantilah belajar sama Kang Taramat ya. Iya. Dia ahli di beberapa bahasa tentunya begitu. Biar nanti tidak culang-cileng pas ngobrol sama orang sini ya. Iya. Jadi Tuan Takur kalau mau apa-apa teh genah tumaninah. Iya, enak. Iya, tinggal menyengomong saja. Jangan sampai aduh tengan. Tuan Takur masih main film? Sekarang mah tidak. Oh, sekarang tidak. Ganti main apa sekarang? Ya. Main becekan. Aduh, main kekecehan sekarang ganti. Kalau kekecehan apa itu? Kekecehan itu bahasa India dia kekecehan. Kekecehan. Kalau di sininya itu kecebrakan. Begitu. Sulingan. Orai. Sok. Kegera suling orai. Nongtot. Nongtot tuh. Itu eta. Orai itu apa? Orai itu kalau bahasa sononya itu si glosor. Asliwer. Ditiup suling keluar orai. India mah. India mah gitu. Hebat ya. Hebat. Apa coba? Bahasa itunya? Eta naon bahasa sononya. Tongkatin. Tongkatin. Iya. Hararese rek ngomong teh. Poho sigana loba. Tuan Takur mah ari ngomong balelol, hitut eces. Gitu. Matak mikir tara dinu sungut. Tar baheum. Soal Italiane dinu bujal dihijikeun jeung tulak panto. Santeran kene hitutna teu dananya. Tuan Takur mau menyanyi ke sini teh atau memang mau cerik? Pengennya apa? Pengen menghibur. Baraya Bakul Kejo. Baraya Bakul Kejo seluruh Indonesia tercinta. Ya, selain acting apa keahliannya Tuan Taek Takur? teu isukan ngahibur ka ditu. Si ngahibur. Baron rek hajatan. Rek hajat. Si Baron di Cilamaya ngawinkeun anakna. Belanakan. Tuan Takur teh nyanyi hareupeun si Baron. Kalau saya kuatannya sak mic doang. Nanti habis. Bisa habis. Iya, nanti bisa dileg-leg gitu ya. Bisa dimakan itu. Ya udah Baraya sadaya. Sebelum kita membacakan ini Tuan Takur katanya mau menyumbangkan sadel beca. Bentar, kalau sadel beca apa itu? Sadel beca di sananya. Kalau di sini mah nanti ganjel bool. Sama kurang apal itu juga ganjel bool itu. Ya nanti saya burak dulu lah biar apal ya. Lagunya apa Tuan Takur? Barangkali mau menyumbangkan sadel beca. Dangdut. Bisa nyentuh si nyanyi Tuan Takur. Oh, Roma Irama. Iya udah nanti. Alhamdulillah Tuan Takur ngefansnya sama Bang Haji Roma Irama. Haji terkenal di India juga. Iya Bang Haji. Bang Haji terkenal. Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya buat pasukan joget sungguh berharga. Hei, kehilangan ada di Tuan Takur. Dongko aja. Nah gitu. Dongko. Abah, goyang terus. Goyang kembali bareng Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Lompat. Terima kasih. Tuan Takur ti Andia. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh.